Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi anu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Henteu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu guru anu kusim kuring dipihormat sareng sadaya rerencangan anu kusim kuring dipikareus. Nepangkeun wasta sim kuring Vina Yusnida di kelas 11 IPA 4 bade ngadugikeun hiji biantara perkawis kabingah sareng kasusah diajar daring. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, dina danget ieu negara urang nuju dilanda ku hiji musibah. Nyaeta ayana COVID-19 atanapi sok disebat virus corona. Wabah virus corona mimiti kapanggih di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2018. Teras nyebar ka sadaya negara di sakumna dunia, khususna negara urang sadaya nyaeta Indonesia. Kukituna pamarentah Republik Indonesia harita ngayakeun lockdown dina raragam ngarobih rantai panyebaran COVID-19. Anu dimana atikan oge kapangaruhan sadaya sakola di sababaraha daerah henteu gaduh pilihan deui selain nurutkeun aturan anu tos didamel ku pamarentah. Sistem diajar ieu dilaksanakeun sacara daring di bumi liwat alat seluler, laptop, atanapi komputer anu nyambung kana sambungan jaringan internet. Murangkalih sareng Bapak Ibu guru ngalaksanakeun pembelajaran ieu nganggo Google Classroom, grup WhatsApp, aplikasi Zoom, sareng media anu sanesna. Nanging pembelajaran ieu sok seueur kendalanana. Di antawisna sasahna sinyal, sistem akun atanapi aplikasi anu digunakeunana sok aya we masalah atanapi error. Sarta aya sababaraha murangkalih anu teu dugi dina media pangajaran kusabab kasadiaan kuota anu hargana kalebet mahal. Sajabi ti eta aya oge sababaraha murangkalih anu kirang hartos kana pangajaran anu ku guruna didugikeun. Diajar daring teh ngajantenkeun urang sangkan leuwih seueur usaha kanggo paham materi diajarna kusabab diajar daring teh jadwalna leuwih singkat dibanding diajar di sakola. Aya oge kabingah dina diajar daring ieu. Nyaeta urang tiasa ngamanfaatkeun kamakaran teknologi di zaman canggih ieu. Sajabi ti eta, urang oge tiasa diajar atanapi ngalaksanakeun paramelan sakola langkung nyase. Diajar daring ieu ngajantenkeun urang sangkan leuwih mandiri. Urang diajar mimpin diri sorangan sareng seueur waktos lowong anu dipika gaduh urang kanggo ngembangkeun kebiasaan-kebiasaan anu seueur manfaatna. Di antawisna ngembangkeun hobi. Salami diajar di bumi, aya anu langkung ahli deui masakna, aya anu langkung sae nyanyina, langkung sae ngagitarna, langkung sae ngagambarna, jeung rea-rea deui. Kukituna hayu urang sadaya ningkatkeun sumangat diajar sanajan di masa pandemi COVID-19 ieu. Ulah hilap kana kasehatan diri nyalira sareng turutkeun aturan anu tos didamel ku pamarentah kanggo kasayan urang sadaya. Mugia pandemi COVID-19 ieu enggal rengse. Kukituna kagiatan diajar teh tiasa dilaksanakeun sapertos kapungkur di mana murangkali sareng Bapak Ibu guru tiasa patepung lawung di sakola. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, rupina musakitu anu tiasa didugikeun kusim kuring
Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosar anu kirang merenah kanu manah. Hatur nuhun kasadaya perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.